Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murid-murid Ibu sadayana di kelas 4 Sampurasun. Tepanggih sareng Ibu Abila dinu pangajaran bahasa Sunda. Materi dinten ieu anu ku urang bakal dipelajari nyaeta ngeunaan carita. Naon anu dimaksud ku carita? Carita nyaeta mangrupi obrolan atanapi rangkaian tulisan ngeunaan hiji kaayaan atanapi kajadian. Ibu miharep saatos hidup diajar dinten ieu ngeunaan carita hidup bakal terang naon anu namina rupi-rupi carita sareng judul-judul carita dumasar kanu jenis-jenis carita. Rupi-rupi carita anu kahiji aya anu namina carita pondok. Carita pondok nyaeta hiji carita anu dipaparkeun sacara singkat atanapi pondok. Salajengna anu kadua aya nu namina carita rakyat. Carita rakyat teh nyaeta carita anu asalna tina kahirupan rakyat Indonesia. Anu katilu aya nu namina carita wayang. Carita wayang teh nyaeta carita anu ditulis dumasar kanu carita Mahabharata atanapi Ramayana. Sedengkeun anu kaopat aya nu namina carita dongeng. Carita dongeng mah teu acan tangtos, leres sareng henteu na. Nya kumargi namina ge dongeng. Janten carita dongeng mah biasana ngeunaan hiji kajadian gaib, kakuatan dewa-dewa atanapi mitos. Judul carita pondok aya dina buku hideuk diantarana Sapatu Hideung, Sono Kanu Jadi Lanceuk, mangga tiasa dipelajari atanapi dibaca. Sedengkeun contoh judul carita rakyat diantarana nyaeta carita Maling Kundang sareng carita Tangkuban Parahu. Pasti hidup sadayana atos pahamnya kanu carita rakyat anu dua ieu. Upami contoh judul carita wayang biasana dicandak tina kitab Ramayana sareng Mahabharata. Biasana contoh judul carita anu kasohor nyaeta Ramasinta, teras Raksasa Rahwana atanapi kulawarga Punakawan. Sedengkeun contoh judul carita dongeng diantawisna nyaeta Kura-kura yang sombong atanapi Si Kancil mencuri ketimun. Sareng masih seueur deui judul-judul anu sanesna. Murid-murid sadayana, tah ayeuna anu aya dinu layar nyaeta salah sahiji contoh carita pondok pawayangan. Judulna Semar Badranaya. Mangga ku hideuk dibaca kalayan diregepkeun hartosna. Mung sakitu wae murid-murid dinten ieu pelajaran urang ngeunaan kanu dongeng sareng rupi-rupina. Upami masih aya nu kirang jelas mangga diputer deui videona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.